aya nu kalengitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin mah kos kitu bae kan katuduh bae jelema Rudin mah katuduh bae nah lantaran manehanana deuk ditewak saenggeus ditewak deuk dipeupeuh kudu tadi teh takut kaela ulah main satuduh-tuduhna emang aya naon mun cak urang kieu bapak di mana abdi di Baghdad cek mana deuk ka mana ieu abdi deuk ka Jeddah deuk ka Mekah emang aya naon ieu bos ye leungit tas di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan aju ieu leungit nu dituduh anjeun masyaallah cek nya atuh kumaha henteu teu bisa cek nu sejen eueuh deui jelema pangsusana jeung pangrudina ieu biasana nu susah jeung Nurudin ieu nu sok malik tapi anjeun teu iya atuh teu kumaha mangan sakit ieu teu mau duit mau ongkos ge henteu kumaha mau tas henteu atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh lamun henteu atuh di mana kula teu mawan naon tatap ieu langsung nyana ka sisi setelah ka sisi nyana ngangkat leungeun neuleuh langit terus tungkul deui kana telta cai tanggah deui ka langit tungkul deui mulai daratang lauk ditonton ku kabehan ku ari sing alajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mawa emas mau mutiara kabeh jeung mawa emas cokotan kumaha cet mus loba sakieu mana tadi nu leungitna cukup henteu sakieu kicep-kicep nya kieu bae wabehan kitu dah dibalangkeun tah cek manehna jadi ngaluncat nya kana laut leumpang di luhur laut plak sa wabeh jelema di kapal kaget saha eta jelema istimewa amat nah iyalah keistimewaan Abu Bakar Shibli datanglah ke Jeddah sehingga datang ke Jeddah terus ke Mekah datang ke Mekah manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah ditanyakeun Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang ieu nu mawa ngahalangan teh hayang teh bahaya ulah hayang jelema loba nu marere emas marere nanaon embung Abu Bakar teh embung lantaran tenar di barere bae embung ajeuna mbak diteundeun bae di dinya aya selesai nyana dek balik langsung ngagalitan saenggeus digali dek dikadinya kan cek pemikirannya lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema moalah geus di mana manggih kali akhirnya balik ke Baghdad di Baghdad dibalang-balangkeun ku nyana ka Sungai Tigris kaduluan ku masyarakat kabeh aya nu wanita kiai mama atuh banding bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali nya mama ge atuh banding teu mama teh kieu baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara ku ari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama nu mantap bade dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep sakumaha ulah resepna mama oh ai kitu makanan geus balangkeun bae daripada jadi racun di dahar jadi racun geus ulah dibalangkeun ka sungai kabeh kabeh tenang salat ngeunaheun cekna teu bogana naon urang mah beda lamun bogana naon ngeunaheun bohong eta bohong sebenarnya cenah nu mantak dagang ge supaya ngeunaheun we cenah salat bolsero ya Allah karim masyaallah no hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kudu simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anukum maneh disimpen li anfusikum jang kepentingan maneh waktu di dunia duit disimpen jang maneh
nu waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh, nu waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh, nu waktu di dunia besi disimpen jang kepentingan maneh, berbagai harta-harta jang kepentingan maneh, tidak pernah mentolerir urusan-urusan agama. Zakat teu dikaluarkeun ku maneh, hak-hak fakir miskin teu dikaluarkeun ku maneh, aya sekitarnya syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren madrasah teu pernah ditolerir ku maneh. Nah iyalah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum warima aduku sop icip-icip ku maneh ma kuntum taknizun. Ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah wari babales. Masya Allah. Inggis urang geuning ayat ieu Inggis anu waktu ziarah ka Baghdad ka Ki Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingnya, tapi eta mah utuh. Begitu naik ke kuburan nu berantakan porak-poranda dikawal dijajab ku juru kunci, buka asup ka jero, masya Allah tiis eta kuburan sakit tuge turun ka handap luhurna taneuh tapi tiis pohara. Kula nanya ayat tiis tibana cek kula ngan make bahasa Arab. Emang bisa ke ulah sok ngomong saja masalah. Dewa kaing tuh percaya baheran. Nah, aku boleh tanya. Tiis ieu tibana cek jana boro-boro ente nu kakaraka di kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu. Memeh kabi ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeun anak. Nu nyahuan ieu tiis di mana? Tiis mah kos aya asa. Masya Allah. Sebab lawan tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunyaan. Di jero hatena bersih. Eueuh dunyaan sak bakatul hiber-hiber aja. Eueuh dunya. Urang lamun ziarah tawa silaturahmi ka hiji jelema nu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunya bari aya jelema hatena pinuh ku dunya bari boga deres, aya jelema pinuh ku dunya teu boga, ieu mah pan bahaya. Neuleuh motor aya di hate, neuleuh mobil aya di hate, neuleuh truk aya di hate, segala rupa aya di hate bari teu gableng. Eta gak hiji jeung nu kos kitu panas, ngarendeng dingina panas. Eta naon eta istri ka akhirat geus muntab di dunia kene. Ya Allah, ya Rabb. Abu Bakar Shibli eueuh dunyaan nya nama. Kebenaran aya Khawaz. Ngaran Khawaz. Ziarah tadi. Begitu ziarah tadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa orang. Tapi kula isuk boga kepentingan cek kana aya kegiatan ngaji di satu ai kitu onam sebodo. Keluar teh bada Isya keluar lewat sungai Tigris Baghdad. Tah barang manehna kadinya geus rada jauh ti imah Abu Bakar Shibli teh sekitar bangsa sakilo aya maung. Oh ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar di tukang desa nu calangap teh mau dek lompat ka mana ya ai dek lompat ka mana ya ai ieu langsung bae nya ngagerokeun ya Abu Bakar Shibli tulung abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang bae plek haju datang bae sakilo petang naik naon teu ditanyakeun kaburu digegel maung siapa naik naon mama naik naon ka dia
langsung dicekel Celina Maung ku Abu Bakar Siddiq. Sia pan aing geus ngomong di mana aya tamu aing ulah sok diganggu. Sia sok macem-macem bae sia. Ieu tamu aing nu titah ngendongnya nyana embung isukan ngaji cek dina boga kegiatan dicekel Maung dikitu-kitu bangun kieu ampun ini cak nu saurang deui dicekel deui Celina sia deui ileuneun. Hah kunaon sia ileuneun? Ampun da urang ini cak ini eta ki khawas langsung kieu bae nyekelan leungeun ka Abu Bakar ke kulit teu kaharti eta Maung bisa tawadu di hareupeun mama bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon eueuh deui cek Abu Bakar ya rahasiana di jero hate ulah aya duniaan kabeh makhluk bakal sujud ka jelema namun selama di hatena aya duniaan sarua jeung Maung sia resep dunia Maung ge resep dunia sia resep dahar Maung mah komo lamun geus resep dunia resep dahar resep nginum cak Maung wah ieu lain hakanan aing cak kana toh lamun neuleuh Haji Pendi ieu mah ngaleuwihan ti aing cak nya ieu mah bajingan ieu mah ieu Allahumma ya Allah ya Rabb bakat cek ya Abu Bakar Siddiq teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi wali na ukuran resep jeung teresepna kana dunia selamanya resep kana dunia Allah bendu lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa hayang ulah resep aya salah sahijina jelema guguru ka Ki Abu Bakar Siddiq alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunianya neuleuh naon geus tersep jelema-jelema kumanana geus nu dianggap hiji bae Allah nafsu jeung setan geus diperangan mulai lazat ibadah aya Allahu Akbar ngeunaheun ibadah bebeja ka Abu Bakar Siddiq kakarak datang doang geus kanyahoan sia geus ngeunaheun ibadah kan ngan encan aya diangkat jadi wali mas ya karak diberet titik-titik mengarah kana wali ku sia perangan deui ku nyari di perangan urusan dunia geus teu hayang makhluk kitu keneh geus eueuh di jero hate makhluk teh hiji be Allah setan geus taluk kunyana ngan hiji doang nafsu birahi jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae tah jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak neuleuh pamajikan zuhur ceklak neuleuh asar ceklak pamajikan saruana di beureurnya atung eta doang ge cek jana ja anu sejen mah henteu bahkan lamun neuleuh awewe sejen ieu birahi ieu balik cenah ka iman nurutan Sayyidina Ali ja sarua ieu jero nama eta keneh itu lo galayanan di luar lamun neuleuh nu di luar resep balik ka imah pamajikanna ge geus surti nyahoeun tas deuleuh nu sejen pas ieu geus nya pago jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ieu cekeun oh masalah da ieu doang ieu apakah ieu cekeun jadi gangguan ieu akhirna manehanana langsung mau belati diasah heula hebat asup nyana pada subuh ka tempat cai dicekelan barang potong syekh we sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh aturan baca Quran haju ngagelang-gelang pamajikan ieu gara-gara namanya potong syekh we
nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun jauh hiji be Allah hanya guru-guru sampai kangjing Nabi eta mah wasilah hiji be Allah ja aing can diangkat jadi wali ngeunah mah geus ibadat tinggal ieu doang meureun gangguanana aing hah sia ku aing bismillahirrahmanirrahim batur mencit kotoknya na mencit bobogaan pencit sia ku aing ieu nu ngaganggu ka aing begitu wanehana dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek hei maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli ai kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogaan kudu sempring atuh salah sebab tah nu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat aita mah nu aing lamun ku sia datang ga dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge langsung dikiekeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah mah leuwihna ti aing tah tah geus dicarekan aing dongeng eta eueuh ti dituan mah eueuh kok kitu ah sariasi dong ya Allah pan aing sieun wali mapan nya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae aing cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia dek rusak diri sia atuh salah ca teman aing lepaskeun teh besok lepaskeun lu nya jadi di jero WC di jero cai nya tapakur atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ieu mah eueuh iwal ti ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayang ka nu bogana puntayangan nu bogana eta zakar sia teh nu aing bebeja tu ka aing oh heuh jago si bebeja ka aing puntayangan poho tu aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tatadina mah ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyanggakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun teh syahwat pamajikanna negor ka kok beda biasanya lain gitu kakak suka ngomong tuh nah iya hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil mentayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang iya bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah iya nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asanang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana urang salat asan urang boga ilmu asan urang ieu nu mantap kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana kuari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdina ge nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk di Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi
keluar maneh tina ilmu, ukhruj an nafsika, keluar maneh ti awak maneh, ukhruj anil akli, keluar maneh ti akal maneh. Lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing, akal lain sia nu aing, awak lain sia nu aing, keluar sia ti dinya karak menghadap ka aing mawa roh anu katadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh nage nu aing sanggakeun geura ka aing. Lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae. Ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mah pan aya poswan aya beat ya Allah ku ari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hesek ih hayang Fortuner oh budak aduh budak asa paeh dina hayang mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabbi Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia nanaonan ulah aya kol dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya maung rajana raja hewan aluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna talu ku para aulia jadi kendaraan. Syekh Mansur masa geus tangga beat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kitu lagi atuh teu butuh ieu ngan atuh maung hayang jadi kendaraan deui kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayangnya Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab ya Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget oh kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah teu ngamakmum teh urang Arab mah keun mah kiai urang Arab paseh Allah beres pamit jana geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat horenganan kan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah eta kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit jana bada maghrib begitu pamit leumpang tah pan baheula meruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8 hiji 82 masih ruyuk kene musolana teh masih kene aya kulah nu dihareup geus berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau wah kaget jana kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil Mama Khalil Ki Khalil tolong mun cara urang mah datang ka dieu aya ada apa ini mau hai maung dengekeun ieu nya awas sia mun teh indit ghairil maghdubi alaihim waladhdallin indit sia indit orang Arab isineun orang Arab sampurna cek kanyahoan berarti waladhdallin dan salah berarti kan aya di hatena katara ta ku alimah naon nu aya di jero hate teh kadeui cekas aduh hebat tah waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Ki Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab ilmu bae jadi hijab asa aing pang fikihna pang fuqahana asa aing pan nahwina asa aing pang bulagona asa aing dan asa aing kakarak mawa waladhdallin paseh bege ye aing sareng kitu kan waladhdallin wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah eleh jeung waladhdallin tuh ikhlas gas isuk mah ganti waladhdallin kabeh
Atau lain gitu tingkat keikhlasanana ulah dibawa waktu sholat baik ke waktu sholat mah ulah dibawa ka kiaian lamun urang mawa ka kiaian keur sholat kiai jadi hijab abuyana ulah dibawa keur sholat batu jadi hijab urang mamawa hamba sakumaha kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi abdihi abdi henteu bi Muhammadin henteu bi nabi henteu bi rasulih abdi subhanalladzi asra bi abdihi laila abdi sekedar hamba abdi mah lain kiai, sekedar hamba abdi mah lain buya, sekedar hamba abdi mah lain mama, sekedar hamba abdi mah lain camat, sekedar hamba abdi mah lain bupati, sekedar hamba abdi mah lain jenderal, sekedar hamba abdi mah lain bos, abdi mah hamba Gusti piceunnan di luar masjid ketika dibawa ku urang ka hareup awas aing mah jenderal kudu di hareup teu meunang aya nu katoel noel jeung aing awas ya prajurit lamun katoel jeung aing dibeslah siapa aing menang rakyat tembak supaya aboh Gusti Allah dek menghadap ka aing pan aing raja ning raja teu meunang mantap aya jelema datang ke masjid kiai begitu kiai datang ke masjid dek berjamaah balik deui kunaon sih mah balik deui kunaon aing pan kiai kok teu dijadikeun imam ye sial tuh budak teu kadeuleuh beureun ka kiaian aing poat teh budak aing di kuetan ngaji nahu segala rupa jasa na udah dipangkiai ya juga ti aing doang kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok doang geus aing mah pepegatan jeung masjid je gara-gara dibawa predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah ge ye urang yang mandak diuk bersama kieu dileungitkeun kan dilengitkan kabeh ye aing mah sapira aing ya atuh aing mah lain polisi lain tentara atuh lain dilengitkeun je emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain atuh lain dilengitkeun henteu kitu lantaran lah aing mah sapira aing geus lah geus bukan maka dieu mah sapira aing geus bae tah eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu henteu nol embung misah bae ngaji lagi embung campur kemana sarusak kabeh ka ditu aing makan sugih teh hayang eta nu bantak bahaya kuari aya babah sababara pejabat anu ngajina di mobil bae bagus ngan takaburna mah terus bae emang aing teh nyaho sabara pejabat di mobil bae ngadengekeun radio bae embung kadaele ku batur aing mah kajen ku kumaha ge takabur tolol sia ye parangsan aing teh nyaho meureunana ye awas ya itu membaur ngaji manu hese mah lain ilmiah na praktek na tah ngaleungitkeun kata kaburan jahe horegan ku batur aing dianggap itu komandan ku Gusti Allah memberiin aing leuwihina tibatan prajurit ku batur aing dianggap kapten ku bawahan aing meureun cak Allah mah aing kapten neraka meureun buka baju aing merek ngahiji bae geus ning jelema tah kitu kakarak eta karak jelema anu basi kene membatasi diri aing jeung batur beda ieu ayatna numan takfatu wa bihajibahum diduruk tarangna kunaon memang make ngabahasakeun jibah tina jabatun jibah lantaran jelema teh di mana ngahasilkeun harta dagang misalna tani misalna bisnis misalna dan lain-lain sebagainya nu kumanehanana di teangan teh hasil sanggeus hasil kan bunga hate teh tina bunga hate naik marah mae kana beungeut nu pangmulyana dina beungeut nu pangbagusna dina beungeut adalah tarang nu mantak anu disebut tarang gitulah rahasia kuari orang sedih kadeule sedihna kadeulekan tina tarang mengkerut tarang asal lain udah datang assalamualaikum geus kadeule we mengkerut ieu budak kajen kumaha ge bingung ieu kajen kumaha lain deui mengkerut ieu na deui dirempel ya geus balik geus salaman emang sabaraha bulan teu kabayar ku kieu nyahoan we tarang mengkerut
Nusa salaman ka kula. Waalaikumsalam. Emang pemajikan kunaon gitu marah tenan. Pan kieu nyaho tarang. Kadeuleu emang tarang lain deui tah. Masyaallah. Aya deui Haji Pendi. Waalaikumsalam. Haji, emang tadi bayar? Jipo nyahoan bae tarang, tarang. Tarang sarua. Kadeuleu tah. Jadi bunga harta kana hate, tina hate, kana beungeut, tina beungeut marah mai. Tarang nomor hiji. Mun teh jelema lamun tadina bogoh ka hiji awewe, haju ku ari dinyatakeun ku manehanana Neng. Pada detik inilah saya akan menyatakan isi kandungan hatiku. Sejuta bintang di langit tapi satu yang bercahaya. Neng, asana eueuh deui nu kadedelekeun ku akang Maiwati Neng. Ayeuna lah Neng dek menyatakan terserah Neng mandek narima datang teu ieu mah hanya membuka hatiku bahwa I love you. Masyaallah. Sebenarnya macak si Neng teh atuh abdi ge nungguan ucapan kakak. Berbulan-bulan bertahun-tahun mau bacan dinyatakeun mah tuh Neng ge sarua bae. Ternyata horenganan cinta Neng mah ka akang lebih daripada cinta akang. Budak pohara jas. Neng mantap kuru ge mikiran kakak bae. Ieu teh penting teu daek sareberang teu daek dahar. Eueuh deui nu kadadeukeun iwati kakak bae. Masyaallah cek badanana. Abdi ge sami bae. Eta lain kunana di mana dicaritakeun beungeut coba ge beungeut lagi. Heran. Marah mai. Heheotan sorangan, kakeprok sorangan, nyanyi sorangan. Babaturan ge bingung, babaturan jadi kieu ye. Di kunaon sih budak ye? Sisterian sorangan. Nek naon ge ujlah ajle bae. Masyaallah. Sapoe dua poe tilu poe ditanya. Sia kunaon sih bangona beringas amat bangona ieu bunga amat aya naon? Tadele tah. Cinta telah terbalas. Ya Allah ya Rabb. Nah iya jelema dagang hasil bunga hate kana beungeut anu jadi ukuran nu mantak aya sinar beureum, sinar koneng, sinar biru, sinar hejo, sinar dan lain-lain sebagainya. Di ilmu thariqah bakal kadeuleu murid anu ngalaksanakeun aturan-aturan doktrin ti guru, sinarna bakal kadeuleu wayah naik apa henteuna dideuleu tina sinar wajah. Sebab naon? Sebab jana teh loba susumputan di hareupeun guru teh men ucing-ucingan. Oka jelema nu nyandung mah moal eureun men ucing-ucingan ngan buntutan doang. Engke bebeja ka kaler padahal ka kidul bebeja ka kulon padahal kawetan salilana jelema nu nyandung mah main ucing-ucingan jeung Allah sia ucing-ucingan jeung manusia bisa jeung Allah sia ucing-ucingan. Jeung guru thariqah ge sarua bae leuwih nyahoeun manehanna nama ucing-ucingan saya jeung guru thariqah heueuh masalah ngan moal naik-naik bahkan turun nyahoeun di mana nyahoeun Allah mere neuleus sinar nu aya dina wajahna tata dina geus mulai rada marah mae wari turun deui malah hideung wari mah kok jadi hideung ieu budak ieu beungeut kadeuleu urang boga anak teh bisa ditanya bae nyaho bae urang beda jeung nu sok seuseurean teh tuh aya anak Haji Pendi mah seurina eueuh jelema ge seuri bae terus bae ieu balai kadeuleu urang anak urang boga masalah ieu tah fatukwa biha jibahu kunaon ieu disebutkeun junubuhum cangkeng jelema sugih mah biasana kapan lamun diuk teh hayang jeung nu sugih deui jelema aya mah biasana ngariung teh hayang jeung jelema aya deui ketika jelema sugih jelema aya pejabat lamun dideuketan ku jelema miskin nyana ngageser anu paheulana ngageser adalah cangkengna. Sebab naon? Sebab make baju anu rapi, anu bagus, anu mahal, embung katoel kudu susah. Cangkeng, masyaallah karim.
mantak dinyatakan dina Al-Quran fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Kadang-kadang indit kan aya jelema sugih bajuna ge mahal parfum ge sat-sat seungitna ambalaya pan aya parfum nang meuli di mingguan mah masyaallah kan dipake ku nya nek maya teu jauh nya ge merek naon bukan kula meuli bejakna sabaraha teh ngahutang malah mah dipake aku mau panas-panas poe mah beda. Nah ya nyana keur diuk sorangan aya nu susah datang ka dina kagigireunana embung katoel indit nu ngajakan indit teh kolbu nu ti heula berangkat cangkengna sebab bajuna beusi katoel. Ya Allah ya Rabbi sok geser deui embung katoel ku nu susah mah komo kadelna Rudin mah masyaallah kan eta mah inget kakek Abu Bakar Shibli deui bae waktu manehanana ti Mesir dekat Jidah ti Mesir dekat Jidah begitu ti Mesir dekat Jidah naik kapal pakaiana Rudin kan Abu Bakar Shibli berudin teh lain lalagan Rudin tapi aya hiji jelema ningali ieu lain sembarangan jelema saha ieu teuteup narada beda beuh asana kajen kumaha ge wali ieu cek jelema nyana Rudin di kapal teh kebenaran rame aya nu kaleungitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin mah kos kitu bae katuduh bae jelema Rudin mah katuduh bae. Nah lantaran manehanana deuk ditewak saenggeus ditewak deuk dipeupeuh kuno tadi teh takut kaela ulah main satuduh-tuduhna emang aya naon mun cak urang kieu bapak di mana abdi di Baghdad cek mana di ka mana ieu abdi di ka Jidah di ka Mekah emang aya naon ieu bos ieu leungit tas di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan aju ieu leungit nu dituduh anjeun masyaallah cek nya atuh kumaha henteu teu bisa cek nu sejen eueuh deui jelema pangsusana jeung pangrudina ieu biasana nu susah jeung Nurudin ieu nu sok malik tapi anjeun teu iya tuh teu kula mangan sakidieu teh mau duit mau ongkos ge henteu kula mau tas henteu atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh eueuh lamun henteu atuh banyak kula teu mau naon tatap ieu langsung nyana ka sisi setelah ka sisi nyana ngangkat leungeun neuleuh langit terus tungkul deui kana letak cai tanggah deui ka langit tungkul deui mulai daratang lauk ditonton ku kabehan ku ari sing alhajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mawa emas mawa mutiara kabeh jeung mawa emas cokotan kumaha cet mus loba sakieu mana tadi nu leungitna cukup henteu sakieu teu kicep-kicep nya kieu bae wabehan kitu dah dibalangkeun tah cek manehna jadi ngaluncat nya kana laut lempang di luhur laut plak sa eueuh kuabe jelema di kapal kaget saha eta jelema istimewa amat. Nah iyalah keistimewaan Abu Bakar Shibli. Datanglah ke Jidah, sengaja datang ke Jidah terus ke Mekah. Datang ke Mekah manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah. Ditanyakeun, Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon? Jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang. Asal ulah hayang, ieu nu mawa ngahalangan teh hayang. Hayang teh bahaya, ulah hayang. Wah, jelema loba nu marere emas, marere nanaon. Embung Abu Bakar teh embung lantaran tenar di barere bae embung. Ajeuna mah diteundeun bae di dinya aya. Selesai nyana dek balik langsung ngagalitan sanggeus digali dek dikadinya kan cek pemikirannya lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema malah ge bae di mana manggih kali akhirnya balik ke Baghdad. Di Baghdad dibalang-balangkeun ku nyana ka Sungai Tigris kaduluan ku masyarakat kabeh. Aya nu wanita kiai mama atuh maning bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali nya mama ge atuh pan teu
mama teh kieu baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara kuari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama nu mantap balik dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep sakumaha ulah resepna mama oh ai kitu ona makanan geus balangkeun bae daripada jadi racun di dahar jadi racun geus ulah dibalangkeun ka sungai kabeh kabeh tenang salat ngeunaheun cekena teu bogana naon urang mah beda lamun bogana naon ngeunaheun bohong eta bohong sebenarnya cenah nu mantak dagang ge supaya ngeunaheun we cenah salat bolsero oh ya Allah karim Masya Allah no wa zuhuruhum jeung tonggong nu mantak dibahasakeun tonggong lantaran jelema teh di mana-mana geus bogana naon eta teh jadi kebanggaan ai bangga teh biasana tulak cangkeng teh ayana di tonggong di cangkeng jeung bebeleberan teh kumaha kekuatan tonggongna jadi kebanggaan tonggong teh sebab jadi kekuatan nu mentak dijelaskeun dina Al-Qur'an padahal mah lain nu tilu ieu sakabeh awak disiksa hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kudu simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anukum maneh disimpen li anfusikum jang kepentingan maneh waktu di dunia duit disimpen jang maneh waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia besi disimpen jang kepentingan maneh berbagai harta-harta jang kepentingan maneh tidak pernah mentolerir urusan-urusan agama zakat teh dikaluarkeun ku maneh hak-hak fakir miskin teh dikaluarkeun ku maneh aya sekitar syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren bangsa teu pernah ditolerir ku maneh nah ieulah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum kuari mah kadoku sop icip-icip ku maneh ma kuntum taknizun ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah kuari babales Masya Allah inggis urang digeuning ayat inggis anu dimimitian nama kuruban jeung kurohi pendeta jeung ku Yahudi eta mah nyalamakeun geus jelas lantaran kufar wa yasuduna an sabilillah teh geus jelas tapi horenganan mukminin geus sarua karakterna mah sarua jeung Yahudi jeung Nasrani dina pada ngumpulkeun harta cinta harta anu bahkan wala yunfikunha fi sabilillah nah ieu kabehan teu saha simpenan harta di dunia anu disimpen jang kepentingan dirina teu pernah mentolerir ka sekitarna leuwih zakatna teu pernah iyalah katuqwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhurum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun rasakeun ku anjeun harta simpenan nu kuar jadi siksa yeuh babalesna Masya Allah untuk sing hade urang tani hasil tanina hitung di mana nisab kaluarkeun zakatna jeung diniatan ulah jang kepentingan pribadi kitu kene urang dagang di mana-mana tijara urang geus nisab kaluarkeun zakatna jeung ulah niat jang babanda jang pribadi engke ku Gusti Allah bakal dicoba urang jadi kiai urang jadi pedagang urang jadi petani aya tadi mah urang engke ge bakal ngalabring nu menta-menta nangagerakeun saha nangagerakeun Allah sebagai hadiah ti Gusti Allah namun urang mah persaban keneh bae komo si eta mah bejakeun ka pamajikanna kitu ka haji heuh nya ngabohong nya teu mere ngan sabaraha tikal coba hayu ye Masya Allah boro-boro batur anak nage minta modal punyana dicarekan
neangan siang modal sorangan abah ge bae teu modalan ge aya yang sugih neangan sorangan anakna ke nyeri hate bedak imah bapakku diteluh kos ge iya ulah boga niatan jang sorangan ieu tah hadza ma kanastum li anfusikum ya siksa teh ternyata harta anu kumaneh disimpen jang kepentingan maneh baheula waktu di dunia wari ieu teh anu nyiksa maneh harta maneh kabelah dia nama ditafsiran ku kabehan ku ahli tasawuf ieu baju anu ngagarantung nu teu pernah dipake datang ke paeh urang teu pernah dibikeun engke bakal jadi istrikaan kita samping-samping anu numpuk teu pernah dipake kurang teh nah ieu simpenan sekali-sekali doang dipakena teh hajatan dan lain sebagainya iya bakal dibentukan istrika diistrikakeun dan lain-lain sebagainya iya terutama kaum Hawa awewe manggeus pohara jasa anu ngaran sempak aya meureun sakin taleun mah anu ngaran eta teh anu parang ditutupi naon ngaranna siapa nyaho bae jauh kaulinan sia meureunana aing mah ban embung nyebutkeun ge sebenarnya mah aing ge nyaho tapi kaulinan sia anu ngomong tah Allah lagu ambalayah nu ngaran jilbab nu ngaran tiung nu ngaran samping nu ngaran baju anu henteu diputer sabulan sakali acan baca ayat ieu hadza tah ieu androk hadza tah ieu kutang hadza tah ieu jilbab makana stop anu kumaneh disimpen baheula tilok dipake dian pusikun jang kepentingan maneh istrikakeun ge makanya ngaji pendi mau jasna loba atuh geus sedeng ieu mah istri kaku jas bae ge geus apa namanya ngaluntung tinggal ngaluntung hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun masyaallah karim geus kulantaran urang mah tuh meureun nu mere kadang-kadang meureunana nu kudu dibeli-beli masalah dek dipake dek henteu nah kadituna dibagikeun bagikeun ulah boga niatan li anfusikum masalah sanajan aya keneh di dieu teh aya 10 keneh aya 20 keneh kok aya keneh lain jang aing jang bagikeun engke nu mana nu pantes dibere masalah teh mah kos kitu mah nah kulata ya disetrum sia ke tayang bebeja ka malaikat ge zabaniah tah panggeulana setrum habak awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca deh lah tah kafir dari jelema la nabi ba'di cekang jeung nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal al-sadaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada kangjeng nabi urang geus sama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mani ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa duh masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cenah tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku ngadip biarin di Cikupa ada yang ngaku nabi masa biarin aja udah pengen tahu udah dia pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini
Mau diapain? Mau ajak saya makan ya, sekali-sekali saya makan dengan Nabi dah. Seringan sih itu babari orang atuh anu ngaku Nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah yuk coba. Itu di ome ulah kadi galak-galak ulah nyaho bae. Kita kadi jauh. Algola atawa ngomong kieu nah. Caki Zaid deh euy. Nabi urang mah horeng kulitna hideung murtad sia teh sembarangan sia emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin hai Nabi urang mah lain urang Quraisy murtad. Berarti nggak yakin ke Nabi salian ayah di Nabi salian kangen Nabi urang. Hoi horenganan panggat lupang luhur nama Nabi di panggat lupang luhurna Nabi jabarang kurang ditaliti horenganan anu buat mamukta sabun atau lalu batuha bisa fa'il qulub horenganan eta pangkat dosa kitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian. Pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali terjadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali suge hesen ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab urangannya hukum tentang hadis atuh bisa tafsirna gitu kene jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Qusyairi terus belah ditunato ka dieuna Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam tadi universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate ngeut hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena geus jelas nabi mati bisa dikasap nu endek ge dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya pansa ulah aya kijang ulah aya serwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepeng bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisa salah burung teh azan di direjaeun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikan ka lain azan atuh kayak tenang we sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deh dina kursi benundutan seliwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor
majikan ka lain geus ke karek jam hiji cek gosokan beres digosokan motor ngopi deh kontreng ngarokok deh cek majikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene majikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae gitu keheula cenah angel keneh ieu keheula sakedeung deui kajar salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV keneh we sakedeung deui ieu tah terang geus sakedeung teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu nah hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiaina ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal buang kawarah teh mah kiai teh boloon bin tolol bin goblok teh mah naonan kayak gitu anak tuh kan utar atur kari itu lain hayo micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu hartina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya Boa saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu mantaku urang dizarahan geus Hasnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang dizarahan geus Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh ngajen kuku mage hayang bete bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis kayak kukula diusulkeun boh geus wau jasa burungnya nama teh usul Gade nu boga maksud gade make amplop nulis make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanante ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapo tapi lamun kakula mah tah anu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo alaga bae keke jana indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep jelema ngaku karomah sia ku yang ditanggap ya coba kos kumaha ye karomah ayo coba keke nya ngaleo sorangan ulah sok sambaragan segala ngaku diwahyuan segala naon masyaallah cenah teu teurak dikadek batu ge teu teurak dikadek cenah bisa hiber manuk ya bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyil plus teu kadel kuntilanak ge nyiples ulah sahese lain kitu atuh dibere wahyu atuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ke hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba
rasulan atawa ngabohongkeun ka rasul, teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi, teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi, teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi, teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul, teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi. Geus tama murtad geus. Antak Nasoro, Nasrani, Yahudi murtad. Lain murtad kafir deh. Awasabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark, model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi. Eta kafir. Istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi, nganggap hina ka Kangjeng Nabi, atawa kangaran Kangjeng Nabi. Ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran balaya ngaran Kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus urang dibalangkeun ka sampah ta ka comberan. Maksud ngahinakeun itu murtad. Tinggal eta, masyaallah kan. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng, nganggap hina, ngahina-hina ka ngaran Allah. Geus bogoh tawa ngaran Allah dihina ku urang. Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul mutaqaddir jabarul mutakabbir. Ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu. Ngan deres tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna ngan bagus bae ditalar. Sebab ieu kabeh nu aya di alam dunia moal kaluar ti Asmaul Husna. Mantak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk kurang Asmaul Husna. Ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna. Babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji eueun nu kaluar ti Asmaul Husna. Geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero. Mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah, neule segala rupa nu kadeuleu Allah. Sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Wah, lamun geus ngaji kos kitu bakal resep. Kena poho dahar, poho nginum sakali daharna gembul, sakali nginumna loba. Ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka segala rupa. Sebab ieu kabeh Asmaul Husna. Mantak aya bahasana beat, sumpah setia. Dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah. Tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jahe horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge mah fi jubati ilallah. Nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mah keur nyekel Allah deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu urang make bahaya kan jika dia sebab Allah kan geus can usim mah ulah waka
atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takut gitu terpercaya karena perintah Allah aing mah terpercaya kan salat itu wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener tah murtad takut gitu salat teh jangan salat gitu bala bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng karena perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punya perintah Allah murtad masyaallah lain setik teu ngomong gitu sing ada orang gak usah ngomong gak batur padahal mah jana jakula sholat baik puasa terus jana tapi itu sugi-sugi siatnya daun hubungannya sholat yang sugi atuh nah itu kos gitu kan lah jana kula manggis mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek jana tuh percaya ya kieu-kieu keneh baik saya tak murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atau terpercaya ke janji Allah teh sorga terpercaya ke sorga tuh geus murtad terpercaya ke ancaman Allah di mana orang maksiat kalau bakal neraka terpercaya aing mah aya neraka murtad ya mah terpercaya ka aya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong sama kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Quran atau angas kepercaya sayat betina Quran mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah. Namun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa kita nyebutkan Quran teh hadis atau makhluk tetap henteu kajian teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apa qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung ih eta mah makhluk ya mah makhluk jangan bari nunjuk kieu salamet kiai gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar ceknya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah
tapi tetap baik kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i. Oh ternyata ngalojokeun raja atuh ieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pemerintah. Tiba lagi gitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos gitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang weh gila mana aya belah mana teh geus mulai bejakeun nah ya belah pokokna tah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja lain Quran baik nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran eta hadis makhluk, hadis apakah kodim Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya ceknya nunjuk deui bae Quran tuh dikieu-kieu punya wabeh Taurat dikieu-kieu Zabur, Injil. Nah, iya nu opat eta makhluk ceknya teh. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri we. Oh benar. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus ceknya. Berarti teh kan selamat Imam Syafi'i mah. Mantap emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas kan. Tuhan kula mah hayang nonton nih. Kula malah hayang ka surga di surga mah ini. Ceurik kan ini ngahing-hing bae. Kadengeun ku Siti Aisyah. Oh Siti Aisyah geri masak. Kunaon Aisyah mana cerik atuh pan itu nini teka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah. Eta kan karena lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok haju bohong. Maninggeus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Pohara jasa. Jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh kira kararieu. Hudang teh hudangnya pergel. Tunduk. Biasa. Kurang tengah dengekeun eta jeus guyonan setika-tika. Sehingga mun ditanyai tadi ngaji naon wallahu alam. Aing mah asa di mana mah tah ngaji jagna teh. Asa di alam mana meureun. Emang gona kerek aing. Tiba lagi kan aya guyon kan ulah diseja-seja. Namun dia sudah celaka atau geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atunya guyon bae kajian buku mah guyon bae Masya Allah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi gitu guyon sanggeus Kangjeng Nabi aya nu balap lompat Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta kaekeun ka anak onta geus menang si eta Tuhan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah anak dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jaleun anak sapi ge nya atuh eta ngaran ngalalagaan we eta kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentek ngahiji jeung Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah oh ya teh ngaranna
urang majeng pamajikan teh tegang jasa. Oh, pamajikan ka urang tegang kanyana. Tararegang jasa. Teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae we ditoel-toel atuh ku urang. We langketek-langketek atuh. We di kitu-kitu atuh. Nah, di luar teh naon tak kitu. Ajar eta nya nama kitu teh lain. Tuh kan. Kanjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah. Haju saha nu menang? Meretan sakali Kanjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang. Ngaranna kan lalagaan. Nya balap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang. Moal aya satu kelak menang Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan. Heueuh tuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang. Heuh kula menang jeung Siti Aisyah. Kuna teh ngabungakeun. Hatung geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah. Menangnya nak tuh itu karena lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lah bantu menang ulah kitu cekeun teh ieu piala rek dibikeun ka aya mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah kari eueuh nu tegang tuh Kanjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae. Aya marah dicandung mah tuh boro-boro ku ari baheula ge aya bae marah. Aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel. Kemana ieu Kanjeng Nabi cek nya angel amat giliran di dieu angel cek nya teh. Bener rada telat Kanjeng Nabi datang gadinya rada telat. Piring aya kormaan di dinya na piring dikitukeun kana brok. Anggaran-anggaran pupus piring korma ambalaya. Kumaha cek Kanjeng Nabi? Ambo sono ngagebrah cek Kanjeng Nabi. Kira kan sono ngagebrah. Siti Aisyah kan kaget. Sono, wah kahuruan asana imah ya. Kan gitu. Datang deui kalinya mana tuan sono? Tadi dada cek gina. Siti Aisyah seuri bae. Eta di dada sono eta ngaranna. Eta kakarak meureum piring doang cek gina teh. Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu. Seuneu hate seuneu kolbu ngagebur. Geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus, bisa sendal nu leungit, bisa ieu kana pipi leungeun. Eta seuneu ngaranna nu kos kitu. Tuh, tan bisaan Kanjeng Nabi mah seuri bae. Piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus. Hambeuh teh seuneu ngagedur cek Kanjeng Nabi. Kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya nu kabeh jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek nya bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cek raja makhluk deui bener geus salamet baneh geus tinggal kiai be bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek nya make otak Masya Allah geus kieu ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek ge nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hese mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja jiatu wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ke gereja kede anteupun heulanan ke urang bakal kapanggih geura motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi
numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bisunnatin latawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalatha kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan kitulah kaayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunnah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul lagi itu pernah ngomongnya laisa biadabin laisa adab biadab kos itu mah lain adab ceknya na emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunnah Nabi ulah sok make dihela-hela teh mah tuh ngadaharapan korma ini urang mah sangu teh mah lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah geus lain adab teh mah teu percaya urang mah eta kos kitu adab teh mah situasi bae murtad lain saya tidak kan ngomong gitu sing hade ulah gogoyon endek lima mah lima bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nak nuturkeun sunah can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan budak kori mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae biar nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun ku ari manggeunaheun geus tah nikmat tilu bisa sanggup ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zolim sebab teu bisa make tilu kan nah ieu pamarentah jahanam ye nah urang aing de tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia blon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endek ge aing ngeunah sia teu ngeunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng mantap kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang kene daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus pajumah teh make jubah putih sakumaha dina riad we gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto sebel lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah
itu kan untuk membersihkan gigi. Pada dasarnya cek jana teh lebih bersih manpul daripada siwak. Aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kuku mah ge ja ulah sambatkan nya dah moal mulai geus ngaji di mana sia ku aing aya ditungguan kukula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyaho ka kula kos kitu tah daerah belah ditulah pokona mah terus nyeritakeun jubah enggak usah ini Indonesia nggak usah pakai jubah itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah, nggak usah Arab-Araban, kita bukan orang Arab. 2 poin gue yang gak ada turun sia. Pulang panas jasa kula yuk. Ger ngora gus kebal dong ger ngora kali ente. Turun nyana kukula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk kukula. Sini duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung kukula ditanya di forum harita. Nus ditahdarkeun nanti dulu. Dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana? Muruan terus dalilnya apa? Terus ada untuk dalil-dalil. Wah, muringis nyana. Lah sambarangan murtad sia. Kukula digitukeun, nyana marah. Enak aja ngemurtadin saya. Lu murtad. Gitukeun nyana. Atuh kula ge make hizib kituna. Boh. Hampir ngejengkang nyana. Mentah hampura, rita kan mentah hampura. Masya Allah, mentah hampura awas ya kuai. Ditelus ya kuai. Saya mau belajar bener bet, untung. Pernah terjadi tak kiai, terdaik-daik deh nyana asalnya kula bembong yang ngomong ngaji jeung kieu cicek. Bong ya kena asalnya na dikondang ka dieu aya kieu teu. Henteu kajeun, namun aya kieu cimbung cek kena. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku kiai sejen mentah hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Janyana ge ngaragap salah tama egona doang. Alhamdulillah. Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai. Satu ketika dia kang inda kulli salat ya tuh kumaha tah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun dirad punya nah aingna aya kene moal balik aing mah. Datang ka subuh sia tungguan ku aing sia. Ai keur ngora mah kitu kudu teu. Ayo. At-tawakkil. Galim azfarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah Nabi ta. Galim azfarak. Sunah Nabi ta potongan kuku pae kemis. Potongan kuku teh pae kemis, pae Jumat eta potongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula. Curug katuhu ka dieu jari bugang, nah, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadua cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku, rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge. Moal untung, pas salasa mau usah pake ngeuretan kuku, sial. Pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi galim azfarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah. Kumaha ngomong laful wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunnah moal aing moal keretan kuku murtad. Berarti sisanya na eta
maksudnya ngalelemekeun ngahinakeun kana sunah kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing moal ngeureutan sanajan eta sunah moal ulah ngomong kos kitu moal mah moal bae moal wakalanan lah geus cukup henteu teu murtad kos itu mah kunaon emang moal waga henteu moal bae moal wakalanan henteu naon lain geura keureutan eta sunah kajeun tinggalanan moal bae heula henteu masalah ima engke ieuna paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri malaka atau malaka bae heula serem kos maung lah ima kajeun henteu teh mah kos kitu mah mana ya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kukuna bareng ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadeuy kiai blon iya ngomong kos gitu teh sembarangan moal gula mah la afqulu ingkana sunatan moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun koko bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah nabi nganggap ka sunah nabi ngalecehkeun ka sunah nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh kelalaunan abeh tenget supaya orang bisa merubah ucap orang abeh orang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam.